geus teu kaimpi-impi kawilang kalintang langit. Ayeuna patepang deui jauh mun bisa ngahiji, lalakon lawas teu sirna teu pegat galur carita. Nu ngalun mang taun-taun teu burung bisa patepung, carita urang duaan geus laksana, karing abina rumah tangga nu sampurna. Urang runtuy ku asih jeung kabagjaan, pansing janglar tutuh pengkuh bari patuh, kedah sabar gelis jeung tawakal, riring kang hahalang kudu bisa kaliwatan, sangkan urang pinanggih jeung kabagjaan, hirup rukun babarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah pemirsa YouTube Wayang Kiwari TV, wilujeng tepang sono deui sareng Mang Cepot. Alhamdulillah tiasa patepung lawung pampok jonghok, sok sanaos urang teh ngalewatan internet, silaturahmi kedah nyambung urang teh nya. Aduh ayeuna ye ka PWG salam dunya PWG Garut sedayana we ye nya kumna teh wiji-wiji. Alhamdulillah dewek teh keur kasmaran teh euy. Ieu teh dewek teh ku kabogoh ditarima tinggal dewek teh euy teh kudu kugelawat teh usaha kitu ka dieu meureunnan. Sangka dewek laksana mah bieu. Ieu kana maksud jeung tujuan dewek teh da piraku we bobojangan tuluy mah euy. Hayang we ngarumah tangga ieu. Teu siga tinggal di dundungan mah ayeuna dewek macan hiji-hiji acan dundungan mah pangaulan Arjuna mah. Can di ditu can di dieu loba udah mau kaduga ka dewek mah tutang boro 2-3 dewek mah hiji ge acan kerek edeuk kitu susuganan pidoana ti sarea Mang Cepot mah sing teh nekanan nya kitu tah anu ieu pejuang-pejuang mahar ieu. Alo dewek ieu cep dik-dik bisa ya maksud sing kalaksanakeun nya sing aya jodohna ti pangeran. Atuh alo sim kuring oge cep Ripi cep Angga pejuang maharung kulana teh mudah-mudahan aya jodoh ti pangeranna dengakeun nya rezeki milikna sing cararaket. Leuh saha teh euy geuningan pangawulan ka dieu Cepot gan dagoan heula sakedong pot ieu nya. Mangga kulan mangga naonnya itu tuh. Aduh Cepot agan aduh geuning ka dieu agan teh aduh samaka atur agan nuhun pot ditarima ku kaula. Balik ka mana agan teh nggak aja nepungan maneh di dia di patamanan. Bangga kulan aya naon da sasapu 400 beres abi teh lain sasapu kaula mah. Iya aya tugas nu lain. Tugas naon agan teh mangga sagemkeun ulah bade dingding kelin gedang siloka. Kaula terek tumanya ka maneh pot. Naros naon agan mangga tuh. Siga ka saha wae agan mah. Kaula teh nyatana ceuk maneh, pikiran maneh ari kaula gagah apa henteu. Atuh silera mah kasebatkeun gagah makan tenan ari agan naon ni. Gagah agan teh ieu agan teh lalaki langit lalanang jagat totosan pujana kulit agan. Mun teh mah agan teh pria idaman kanggo kaum wanita mah tong boro kaum wanita bat abi oge ngepes ka agan teh atuh keur madunungan. Maksudna gagah kaula
agar gentur tapana seueur senjatana komo ka istri magan atuh saha nu brek nolak Arjuna bari jeung panagan magaduh ieu teh gaduh ajian pelet teh geuningan Arjuna telor lain Arjuna telon meureun tah eta bagi hoyong apa telor Arjuna kumaha tong ka mana karep sia ngomong teh ih sanes agan heureuy agan ari agan teh nah mending ngaragukeun gagah kumada agan teh gagah iya kaula teh pot aya kapanasaran keneh kapanasaranna maksudna kapan maneh teh apa kaula teh nyage kieu kaula teh sok niga sok ngibing kalian kaula teh basakeun nyamur di wirata teh pan kaula teh ngajarkeun ari ka Dewi Utari teh oh sumuhun garwana tuang putra Raden Abimanyu nya tah kaula teh kapanasaran moalnya agan teh hoyong ka Dewi Utari lain atuh maneh teh oh maksudna penasaran kumaha ieu teh kapanasaran kaula teh pasarua tugang ngibing kaula ge resep kana seni model maneh sumuhun tah kaula teh aya hiji tarian anu kaula teh masih keneh panasaran cepot tari naon agan tari saman kudu lobaan eta mah atuh oh nya tari piring mung sok sieun peupeus leupas tina leungeun atuh tari ieu tari yapong teu apa tari yapong mah eta DKI teu apa tari yapong mah tarigu atuh meureunan tarigu mah paragi kue atuh maneh teh tari naon ari agana atuh nepi ka palai teh kaula teh sok rajeun we merhatikeun ka anak Gatot Kaca lamun datang teh nyorot teh awang-awang teh bari langsung ngibing oh agan teh yang ngibing ieu si Juragan Anom inya waduh ya agan teh atuh mangga nah tiasa ku abi di pirig tah kitu cepot kaula teh can ngarasa gagah lamun can bisa ngibing Gatot Kaca oh lain kapanasaran agan itu keun ka kitu nya da kaula mah tuh kieu wae kaula teh hayang we katingali gagah si Gatot Kaca oh sumuhun agan sumuhun mangga kulan ngadita bi teh mun masuk manyarira sang Sidawala wios nyakeun bae jeung Sidawala calukan Sidawalana dulu naon kadi sagedeung ieu di sahuran ku pangawlaan aya naon kadi heula ai aluh semah kapihatur dunungan diterima Dawala aya naon ruas kieu agan teh ieu pangmirikeun kaulah yang ngibing Gatot Kaca naon iya cenah aya juragan hayang ngibing kapan agan mah jago tari injangan kaulah teh hayang nyobaan ngibing Gatot Kaca Dawala oh yang ngibing oh sugan teh hoyong naon agan teh mangga atuh geus abi nu nyarona mah jeung si Adani inya bejaannya ke Kang ieu ka Badidin ngarebabna kitu ada rebaban ieu teh di rebaban teu henteu teh kudu bawakeun bae teh rebaban tong bedokeun itu ka Badidin si kene si gelo kumaha tuh ayeuna nya sok siap-siap we bawa soderna Dawala oh mangga kulan bade disagikeun anya kuring nyayagikeun lain alat-alatnya sok burukeun penyong alah gan sok atunya abi ieu dek siap-siap ieu bade ngenang geus lila aja geus ketek aduh alhamdulillah doa agan teh aya pemasukan ka abi hayang sabaraha maneh dek dibayar ku kaula lamun maneh kaula nepak kana kendang bari jeung hasil kayak kumaneh dek dibere ku kaula imbalanana nu leuwih gede alah nuhun agan nuhun satacana oge ditamahan ku kalaku jaliken 3 uluh leus ya piji 2 uluh alhamdulillah amin ya siap lah mangga tuh mangga habis siap-siap lah nya mangga siap-siap eta nganggo soderna inya pot luh betul dah mangga ieu sugan kapanasaran kaula laksana ayeuna Gatot Kaca wayahna we mang dek nyobaan heula damang teh bosen we pak dudu pak dung pak kedung lempang ti kitu we jeung kitu
Gatot Kaca nyobaan mang. Tetap di wayang kiwari. Hebat tulungan aing. Agan, nepi kaki itu eta joget eta ngibing. Ayah, bener-bener kakuasai. Aduh. Jadi kabita dek Agan. Naon pot? Ka dieu agak sekedap atuh. Nya sekedap. Ayah, ampun alus kitu euy. Ayah, Agan, teu sangka ulungan dewek. Kumaha pot? Aduh, Agan. Hebat bener Agan tuh. Disangka ya Agan ya abung perpendidikan Agan malah. Lamun eta mah suhu guru tari teh bener. Teh geuning tiasa ari Agan. Aduh. Jadi kaula teh sukses. Nya sukses Agan sakitu mah. Yes, cepot. Nuhun cepot tah. Bagi-bagi jeung si Dawala. Aduh. Bener. Tidak kalau heureun kasiron kelan nuhun nya keun bae kaula gebeng Gatot Kaca yeuna iraha deui ngebing cakil pot moal kagok kaula mah nuhun. Anjir dudungan aing deui. Lain eta ku abungnya ada resep kana tari mangarang-ngaran ayeuna dudungan
Ayo naga kacang kedek cakilna cenah ngan aing deui teu kabayang euy ngabing cakil mah tuh dudak. Aduh ampun. Tak kieu ada di wayang kiwari teh euy segala rupa teh di manaeun ayeuna geura sok pengelolaan gibing ketot kaca. Keun bae nya da ieu mah syukur hiburan. Tuh tingalikeun tak kabupuan teh si horeng dengan pamimpin teu resep kana sini manyakit teh we manehna kaya kapanasaran. Manehna oge. Ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di wayang kiwari.